kira-kira aya teh nanaonana kumaha we adulana ini sagala digeugeureukeun teuing beureulang ge caritana mau ngalengkah aing ngalengkah henteu geus kararumpul sararea parantos syukur sadayana ge kempel kulan para putra Kade bisi bebekelan beak kade sasajen sasajen ulah waka diganggu ya babakti heula nanaon dia kupat leupet tangtang angin jeung sajabana bubuahan surutu menyan kade urang mipit amit ngalak mentah heula kanu ngageugeuh di luhur gunung dina datar dina gawir na sirah cai kade teh aya nu ngageugeuhna aya nu bokana cing kira-kira cek Aswatama anu ngageugeuh di luhur gunung naon tangkal kai nu pangluhurna eta mah tutuwuhan atuh ieu mah gaib nu gaib anu di luhur gunung cing teh Aswatama naon cek Aswatama naon nya nyangakeun we atuh suung teu aya deui anu aya di luhur gunung teu aya deui naon nya teu aya deui heuh naon disebut teu aya deui beureun eueuh mun teu rame pisan tah kitu nu matak ulah wani-wani ngabodor teh sakira-kira na urang moal matak pikasirieun moal matak jegur ulah diomongkeun era numutkeun kapercayaan karuhun ama baheula cenah nulingih di luhur gunung teh Prabu Kunjung Putih. Kunjung Putih mah eta dina bak catur. kuncung Nu dina datar, nu dina rupa-rupa nu matak dina lebah dia eta teh kaagungan Allah wungkul kade. Priatna jeung hati-hati. kade Wonten ningalas pringgan dingat salah. Wonten ing alas pringgan dingat salah Kurawa samya pada merbayaksa Aswatama Jayarata Citra Yuda Citra Somat Citraksi di sesepuhan Kursidruna kairing para prajurit oge anjing gede anjing leutik anu parantos jadi ahli lebet kaleuweung pikeun bubujengna ipara Kurawa ngandika sato naon wae kinten-kintenna ama sato naon ieu teh sato naon ieu teh dah sato lombong tapi leheung da mah pikasirieun tak kitu mah nunjang meusan rada nyari saeutik aya wae naon bae sabab cenah anu pangheulana kapanggih jeung pangheulana beunang teh ta eta yen tuma utama nama Bagong ta eta pangheulana nu katewak meureun sararea apa kajadian di negara Astina aduh hareng-heng ku dedengean rupa-rupa kajadian burukan teh usum halodo loba kajadian kahuruan
usum hujan loba banjir jeung longsor candi tema ayeuna maka jeung aya gempa bumi 8,8 skala Richter jelegur omak tsunami lain sutu mureun aku mah aing we sabaraha urang anu korban puluhan ribu pabalatak patulayah lir pinang hurang nu kalengitan anak anu kalengitan bapak dulur kulawarga pamajikan nini aki salaki heung hartabana anu pangkarunyana pisan mah eta nu katatang kateteng neangan bensin kulawarga bensin naon bensin gas bensin naon gitu aya nu neangan kaleci di mana di Rancakole lain di Rancakole di Aceh di Nangru Aceh Darussalam ta eta Sarambi Mekah tuh tak kuhal sakitu ieu di negara astina ku ayana kajadian sarupa kitu teh nya ceuk paranormal akhir tahun bakal kiamat kiamat leutik kiamat kecil lain eta waspadanya paranormal waspada keneh Allah nah hor pangeran mah Allah mah ngabejaan ti baheula yen ieu teh dunya teh panggung sanewara disebut kiamat ubro dan gitu aya kiamat gede aya kiamat leutik sidik geus dijanjikeun ku pangeran ieu dunya teh bakal ki Udin kiamat oh ya ngamana karep atuh ngomong deh baik atuh tuh kiamat kecil ya teh jadi ieu teh kejadian gempa bumi anu sarupa kitu teh disebut teh kiamat ketos kecil oh leres kiamat cetek karek sakitu tah malahan disebutna oge ieu teh kiamat nasi goreng nasional aya ngebentur ya aing duh itu nah dina lebah dia di alun-alun nagara teh kudu ditumalan ku sasatohan anu aya di alas Brenggan dengan salah eta panyarang teh naon sabab bisa hina rupa-rupa kejadian rupa-rupa penyakit di negara asina tapi tetap di negara asina teh kudu ditumalan ku satu-satu nu aja di alas Brenggan dengan salah untung OJK ada acara-acara gitu mandiri mang mahirup hayang maju mah teh mongkeun ciri nu mandiri grepek itu tah dina lebah dia hayu urang apruk mimiti anjing abuskeun ka leuweung engke di mana-mana anjing geus disararada geus ragek nanakeun aya nah sadiakeun ti beulah tonggoh aswatama nyadiakeun panah gonewa atawa bedog tumak ke di mana-mana anjing ragek ti lebak sabab manggeus nitah si surai ti si muncang jeung si bengkung ngasruk abus ka leuweung Siatop si kastop belah wetan kade bisi salah newak anu diudag bagong der si kastop ditewak itu wayahna giringkeun ti lebak giringkeun ti lebak siap anjing petingan keluarkeun utamana anjing herder anjing bulldog Doberman anjing buntung anjing suana cing kira-kirana anjing nu mana ta anu disebut mana anu bakal alus marona ya anu bakal alus marona mah deui anjing hirup we dan upaya mah bisa alus bener pisan bener teteh bener tepat halus teh mah
itu anu bakal tarik ngegelna anjing nuhun tuan beres pisan teh itu Saya abdi lah kerja. Ya banyak kawinan datang. Dikukuri bertahuman. Semua nur rakyat Islam saya bersama Silayat jasa sembah kapiatur kan Diterima. Aing saya tambah mengempang ke. Teu bosan maneh ngapoengan heureuy pagawean teh. aduh nggak make bosen Abang berangkeun Kang gitu lah. aduh ngabang berangkeun kabingung ya abdi teh kulan nya Ulah cara seperti bahasa datang kumakarna maneh milu kahareup ampir ka jejeg. lumawi ulan Ulah disiar teuing picilakaeun teh. harita pamitu aya anomanya duh Silakan abdi untungna teh dicanak ku anoman ti luhur nya Lumatak cik ulah balangah oge. dupi anggada ka mana Ulah kidul. Geus pada dinyiapkeun pasukan sewang-sewangan. lain kompak eleh mun pangwarahkeun anggada Naon? jadi marah. abeh tiasa ngapung Hus. Rewas Itu sok diheureuyan wae. bebarengan nu ngapoe jeung monyet rewas eueuh nyekro Oh, pasti. eueuh ngabrewek eta geus halisna ka luhur aing meringkak teh bulu punuk teh ini garina tini oh cenah oh Mari-marina talisna teh nge. Wah, sia eta mah. sembah kapiatur kulan Ayeuna Diuk, umpan diuk, teh diuk, diuk, cungkeun diuk. curug we. sah anu bade majeng dinten ieu Gusti Rama langsung. Gusti Rama Iya. beres manahna maju Jika nemukeun ali we. mudah-mudahan ya si Ramo dikaluhurkeun leuheung lamun make ali mah dan teu Dialian ku areuy hui. ampun nasib Coba aing geus suruh teh sia. Ai geus karolot ke heureuy. ya langan belah dia cangkel pisan mah Rematik ongko teh. aduh elah Wah, ya. hapunten anoman da ai teu kieu atuh stres kuring teh jeung harapan perang mah Ya. Baik, Bang berangkeun. hapunten anoman Iya. Wayahna we cepot. Da wala. kulan kumaha ulan
maneh poe ieu mah ulah maju ka hareup ah. Sok newo-newo kamari ge. Kapauran di majuna ge lah. Ngagokan. Bari banget. Ai kaula rek diteungel musuh kakara nyalukan ka kaula teu puguh kaula kateungel. Aduh, hapunten ya basa kamari teh ya. Iya. Nuhun ah. Nya, Ai pagawean newakan anu geus leuleus maneh mah. abeh katinggali kudunungan. Aya katingali. Abeh katinggali kudunungan sumanget. Aya katingali. Tapi ku anu mah udah bejakeun deui era. Oh teteh ulah teteh pengecut jiwa kitu teh. Katingali ku Gusti Rama. Nu jagjag nu nyebawa pakarang wani mah ka hareup. Ye, da uprana aing mah. Sakitu ge ngabantu. Ieu mah aya geus perang indit ka tengah neangan pakarang-pakarang anu Anu raleupas ti leungeunna. ye jualeun. Di kilo kemudian apa? Masa depan tinggali. Cerah teh euy. Ulah lain kakapiceun. Ulah aya lain ka kapicieun urang teh teh sugane boga tanah nyeun museum. Tuh, Benar. Kan baik. Tong ngahina sia ka monyet. Pecakan we ku maneh. Jelema mah di PHP-an semen deuleu. Sok dicengcangkeun tapi monyet patara. Can aya hiji kejadian monyet beuki semen. Oh, jujur monyet. Jujur deuleu. anu mata kemang ngabangun teh ditah monyet. Nitah monyet, can aya hiji kejadian monyet beuki aspal. Eueuh. Aduh, Benar dah Kang. Tak kitu bejakeun ka bapa maneh. nuhun. Doakeun Gusti Rama bade majeng ka medan danaraga. Percanten ulan. Salah mau pahili jeung bener. Ta eta. Nya. Nah, da kaos ge tara pahili jeung kolor. Teuing ah. Ayo mau ngajawab begini juga. Tak kitu. Awas, priat da jeung hati-hati. Kaula dek naliti musuh karek nepi ka mana ina. Sae. Siap. Sepanjang orang kumulai ulah tenang nyai mutung tutunya siang nu goreng mah Pak Haji Sidik perlu dising. Nenaonan dari mana dek? Aduh. Pengen pakai stiker berdemonstrasi Aduh, aden. Bakatingku suka jeung bakatingku sono hirup patepung jehe gitu. Jeung dulur-dulur uing anu keur nonton TPI. Numawi setiap malam minggu di TPI ada wayang golek. TPI ini sudah bisa mengangkat harkat derajat kesenian budaya tradisi. Sebab martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusak bangsanya. Terima kasih TPI. Semoga jaya di udara. Amin. Amin. Ya Kang. Betul deh. Ini kan keadaan di hutan ceritanya. Sebab ini anak Raden Bangbang Jaya Sumpena mau ketemu bapaknya. Bapaknya yang bernama Malih. Lain Gatot Kaca. Oh iya. Gatot Kaca itu kan putra Bima. Iya. Bima itu kan anaknya Pandu. Pandu itu kan anaknya Abiasa. Abiasa kan anaknya Palasara. Palasara anaknya Palasari. Ya, siana tete. Saya mah apal karena sejarah, Kang. Iya. Apal karena babon. Makanya Den harus tahu nanti di Pusir Dayeuh Amarta, di Pusir Dayeuh Pringgandani, di kota Pringgandani, di kota Amarta teh banyak itu, banyak ini, banyak kendaraan dan sebagainya. Dan banyak beliun.
umat Aden mang di mana wangsul ke negara rengse jajab hidup mang teh hayang dibawakan oleh-oleh dipangmelikeun oleh-oleh ku Aden teu pira mang teh pangmelikeun padudan. Mudah-mudahan we atuh paman asyik moal digenggereuhkeun urang ku urang amarta dumeh rupa kieu moal atukeun bae nu ngagenggereuhkeun mah aya naon dana aduh ampun lah aya kitu na kedulur teh lah coba kenalah tenang soal tenang mahona ketua aduh ya siapa aples ay rupa aples teh ka maneh ay ngomong ka uing kinten-kinten bakal nampi ka kaula Kangjeng Rama margi kitu riwayatna cenah dina waktos ngelahirkeun kaula oge ka kandungan teh dirasiahkeun ku Kangjeng Eyang ti nagara da teu uningaeun Kangjeng Rama mah wireh Kangjeng Ibu teh ka kandungan leres tuang Eyang teh sieun leungiteun turunan sieun pareup ieu sieun teu aya anu neraskeun nagara kapaur teh nu mawi dirisiahkeun ayeuna hidup palai uninga di tuang Rama nya panginten tuang Eyang teh eleh deet tuang Eyang ngelehan anjeun dugi kang ngarusiahkeun yen hidup teh kitu yen tuang Rama teh di anu sareng tuang Eyang istri teh di anu sareng tuang deui sareng tuang dekat nata teh itu nu mawi dina lerasan dia Aden keun emang anu bakal ngababarkeun riwayat ti kawit dugi ka wakasana mah di mana hidup parantos tepang sareng tuang Rama kitu tah Aden Salo timala nuhun paman keur makasep tarah jago tamah sopan aya ku nurut jupu luyu jeung kalakuan kakasihna ge Bambang Jaya Sumpena nya dah-dahane kasep dupi Kangjeng Rama Gatot Kaca teh ramana Gatot Kaca teh Bima Raka Bima teh Yudhistira Rayina Bima kakasihna Arjuna Rayina Arjuna eta kemar dua saha Atang sareng Ating naon ari akang naon Rayina Arjuna adenya Arjuna itu bukan Atang dan Ating tapi Nakula dan Sadewa. Nakula Sadewa itu setelah besar waktu kecil nama Atang Ating. Oh percanten kalau gitu mah tak eta Nakula Sadewa kakasihna tak Ari Pandawa masuk dituturkeun pawongan Raden Gatot Kaca kapungkur ngiring saemara di negara Tirtadahana teh sareng pawongan kakasihna teh Astrajingga sareng Dawala Astrajingga sareng Dawala ai bapana Astrajingga ngaranna teh Semprot dasane Semprot saha Semar mah ayeuna geus gede da keur leutikna mah kasemprot teh percanten gitu. Tatuang Eyang anu ti ibuna Raden Gatot Kaca mah Eyang istri ngaranna teh Arimbi hor dasanes Arimbi saha Maageng so teh Bareto ayeuna mah Arimbi oh percanten Maageng di Bogor karunya jadi rana teh kolote teh cing jag cing sehat Maageng amin panjang yuswa nya ai rayina Arimi rayina tuang Eyang kakasihna teh eta
Parbakesa sanes Jajang Sari jadi Maeta mah toko besi percanten atuh Ari Pak Haji Sidik naonan Nabi mah tak Pak Haji Sidik tatangi na Bapak Gubernur gitu ngan kehalangan ku 3.000 imah percanten atuh pamit kitu tak kitu dina zaman kiwari mah jelema teh jog percaya we mung mikir nya lain meninggal sekolepat akang urukan teh aya kitu mamun kapareumpeunnan teh hebat anoman belesat teh di helikopter akang lamun aka bisa ngapung dek naon dah genahna ka bina-bina cu awak ge genah segala lamun dewek bisa ngapung teh cita-cita teh dek beunghar naon patulah patalina bisa ngapung pasti saya kalau bisa terbang pasti saya akan kaya. Bagaimana kayaknya? Bagaimana? Jadi ke pasar teh mau amaan duit teh mah. Bawa karung belenyeng ka luhur. Aya nu dagang buah ti handap. Sorot. Blus belenyeng deui ka itu. Pek pikir. Pasti dewek akan jadi orang buburingkalan. Dina rezeki mah. Jadi orang beberahil. Kita ngomong nepi ka dicampur aduk gitu. Ya, nu penting gua dek komunikatif. Pak, ya. Genaon dinya? Ih, dewek mah keur ngadoa, mudah-mudahan dunungan urang cing bungsur bangsar. Gusti Rama langsung berangkat ke Medan Danalaga sekarang Pak doanya, Pak. Betul sekali. Ya. Misi aya tah urang latihan heula nyong ah. Latihan kayaknya. Ngajak-jagkeun atuh. Ngajak-jagkeun tuur. Oke. Silakan. Yang Kang. kesenian tradisi itu banyak. Oh, banyak. Di Jawa Barat teh ada calung, ada reog, degung, cianyuran, pencaksilat. Pencaksilat teh Kang lumayan. Wah, ulah lalawora. Seni bela diri atuh eta. Dari pencaksilat mah komo tambah bela diri ongko, olahraga ongko, tuh senina aya, nya, da kolot-kolot anu sok silat mah baheula euy aing ngadenget teretet tarompet teh ngadeg-deg tuurna teh. La ilaha illallah. Kamari aki-aki keur cicing dina kuta ngadenget tarompet teretet jepepeng teh. Naon Kang? Heuh, naon jepepeng teh? heuh ngaleper. Ditanya teh ku dewek aki teh naon ngadangu tarompet paling ge lain lapar goblok. Jauh-jauh. Si orang salatri meureun. Salatri ka jepepeng. Cingah. Tak kitu euy. Oh, sae Kang. Nah, Urang lestarikeun deui. urang lestarikeun ieu TPI. Kita itu harus bangga TPI sekarang melestarikan seni budaya kita. Seni tradisional. Hah? Betul. Cek aing oge. Akan menggali seni-seni yang sudah hilang. Memperkenalkan seni tarompet, Tarompet seni. pencaksilat, Betul. wayang golek. Ya, ingat. Cing ka jayur. Prung kayak paningdung. Duh. Bereset. Allah. Beres. Sing mental lagu polos tomo
Polos tomo kan. Yur Polostomo Yur sangakeun ka orang Jawa Barat Banten Banten. Betul. Laras sangakeun kayaknya. Ulang Jawa Barat. ka orang-orang Sunda nu di Jawa Tengah Ya. nu di Jawa Timur Di Jakarta. nu di Jakarta Di Bengkulu. anu di Bengkulu Kalimantan. anu nuju transmigrasi di Kalimantan Betul. anu wah di mana-mana sete TPI wayang golek Wayang golek. anu di Jelekong alah anu di Cimuncang teu kantun Anu di Jono. aduh nu di Jono Pak Haji Sidik yeuh Iya. Wilujeng. sabab urang Cimuncang mah osok ngadengkeun wae nyaeta wayang logek hayang jagong sok nya Salayong. Naon teteh. can gogoleran mah can puas ya ka aing teh Can nge. nyiksa teh nemen-nemen teuing jidik nyaho aing gegeran dewek mah tong boro mah kejaga deket trompet aya telakson di jalan giga keur tibra teh teh keur kieu na kursi teh jeung si cangkir Ai teh. jo tidid jo kitu rasaan teh trompet Yop. Wah. Salah, goblok. Iya tadi TPI kuyu. Ieu teh di TPI didengar sama pemirsa Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Jangan macem-macem, banyak orang-orang seniman yang tahu. Soraan aing mah. Cari kaya kemang laja kemang bonteng di astana. Gandrung. Bodoh. Paksakeun wae. Siap. Eta bagus. Ya. Woi. Puguh da telang layangan kabur.
Hei, musik, kita berlatih. Musik. Musik dipiting gas. Sakit itu kesadaran para pemirsa di sana. Hari geus ditinggalkeun di imah da pasea wae jeung anak kucing. Pikeun atuh ka Inung. Bayangkeun kumaneh jeung tibatan aing mamawa lomari. Mending anak serangannya. Apa tak naon bikeun ka Inungna kanu wajibna. Apan indungna teh maot. Da kunaon maot mah? Keur ngaramet Nah wake ngaramet wake maot. digemrong lentah. Digemrong lentah kumaha? Itu teh pinjung maot ku lentah. Aya 17 melentah ngagemrong dina bobogaanana. Didudutan teh ku aing. Kumaha? Ceplok ke lentah mun marontok teh. Mun gareunutnya. Pemajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak getih. Disedot mu ku lentah. Dina bobogaanana mangkaning meuni numpuk teh. Aduh, paingan. Marukana guha meureun teh. Murukan saung meureun. Ceplok ke didudutan ku aing. Aing geus kitu. Aing nu ka 18 didudut teh hese. Pageuh. Keureut teh ku aing teh. Kumaha aing geus dikeureut. Aing jerit teh pamajikan aing, goblok eta mah lain lentah goblok. Da jiga pisan gininya. Eta geneuk-geneukna. Keur mah di luhurna jiga ranca. Lain ka bina-bina maot teh teu munasabah. Abah, Naon? ayo orang teh dek ke mana, Bah? Dek usaha. Usaha naon? Teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyaoni dari gaji. Jang maraban silain. Hari emak ke mana, Bah? Emak ke mana? Pan maot. Lagi. Ayo mau teh naon?
Ai mau teh naon? Mau teh dicanak ku Allah. Nita lete. Oh jadi Allah bogoheun ka mah. Sia mah Karena lo teh Bandar Bawang, abong bebenyit. abong budak. Allah teh nu kagungan urang, nu nyieun urang. Urang teh hirup dimaotkeun deui, ke dihirupkeun deui di ditu. Itu Eta teh Heeh. Nita lete teh budak. urang ka Allah atuh yeuh ah. Ajeun. Dek naon? Orang nepungan emak. Emangna Allah teh eta teh supir angkot. Merukan Ya, ku, teh. merukan kuwu berarti. Ai harita emak basa dicanak ku Allah jeung kongkorongna. Udah Allah teh copet. Ya, sia teh kabina-bina deui. Merukan si Ius. Alah, ampun. Ari harita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge. Coba ting. Menya si Allah butuh tempe. Gengge. Oh, gengge. Juga aing tempe. Alah, Ada budak. Abah, naon? ujang yang disunatan abah. Kayak geus boga duit. Nah, dari sunatan mah lain ku duit ku peso. Apaan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan. Raji sunat teh. Oh, ku abah keretna atuh tong nitah batur. Teu bisa jampena. Diajar. Geus gede kitu awok ka becus. Nah, abong bebenyit. Ya, jelema di dunia teh geus kabagean masing-masing ahlina. Aya anu ahli nyunatan, ahli seni, polisi, tangtara, Petani. tukang tani, supir. Eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea. Pada boga keahlian. Anu ngawarung, anu dagang, nu meuli. Tak kitu hirup kumuh di dunia teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea. Pada boga keahlian. Kudu boga-boga, kudu masing-masing boga keahlian. Iya. Anu mangpaat. Itu. Abah, Naon? hayang disunatan abah buru-buru. Heeh, engke tenang geus boga duit gede. Ya. Nyongkeun ka pajak. Dia ayah wae cenah ujang maneh mah can disunatan. Teu meunang maca Quran, Teu menang ngaji. can disunatan. Wah, cuk saha teh? Cek sa. Diajar mah keun bae can disunatan oge. Da budak ieu kudaekna ge untung. Apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da. Heeh, ada rek ablas heula dek henteu. Nu penting mah diajar. Diajar. Kudaekna ge untung. Ai diajar mah. Hah? Iya. Enggeus eta ge diajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Tah geuning. Eta gini bisa. Teteh huruf hijaiyahnya. Iya. Heeh. Alif, Ba, ta, sa, hai alif teh bisa dibaca A, bisa dibaca I, bisa dibaca U. alif teh Iya. Sugana pi ustad. Gara sok ku abah bacana. Ejah. Alif jabar A, alif JRI, alif PSU. A I U. Tak itu. Da kitu eta pinter budak. Ustad Ayubeun. Ya. Sugana. Heeh. Alif naon be teh? Alif JRI. Alif jabar A. Alif PSU. I A U. Itu Sakitu ge. bisa dibacaan, bisa dibacain, bisa dibacaun, Allah eta budak. Lamun hayang in bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun.
seperti Alif Nun mati jabaran Oh eta geus kadinya budak atau Alif tangwin jabaran Alif tangwin JRIN Alif tangwin PSUN anturkeun Aniun ulah dibawa ngalonye budak teh sugan we jadi lebe ayahan teh aya Alif nying harapan Nun model Alif Nun mati jabaran sok abah diajar sok diajar Alif Nun mati katabrak si Belgung itu katabrak dari anak AC nepi ka kokosehan karunya Bapak Ujang ngalojeng B tangwin jabar ban B tangwin JR bin B tangwin PS bun bantingkeun Ban Bin Bu ban bin bun heeh bener meni awam pisan kana agama B jabar ba B JR B PS bu bakakak babi Bu tidak pisan dasar kolot Belgung tak kitu abah naon ujang hayang motor bah naon ujang hayang motor wah sia nu lain-lain can wayah kudu boga SIM kudu geus dewasa geus umur 18 tahun 17 karege can sawawa maneh teh karege 6 tahun hayang motor abah aduh takut keke gablek duit di mana ngiridit abah coba wah teu gablek uang muka tak ngiridit buru-buru abah kudu boga kartu kulawarga kan aya di abah kartu gaple si goblok bawa menang abah buru-buru hayang motor abah kudu boga sia teh diku keke aing oge teh di baju borora meuli motor buru-buru abah naon teh sia murucut kapan kita tadi hayang motor teh lain dibawa ke WC hayang modal budak teh meureunnya lain-lain nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh iya beteng gue ngiridit nyalingit alah delep tongong aing kapodola angkat saya geus bararesih apan meureunnan moal ditegor teuing ku dunungan nyamoa da fungsi nage pan babaresih bibi Gusti Nu Maha Agung eta aya tamu bieu meuni kasep saha bibi kakasihna Arjuna nami teh bieu ngaliwat ka hareupeun bibi meuni seungit teh lisahna bari emut kanyut teh ieu meureun anu disebut lisah sawarga teh katena da seungit lagi benten atuh alus laur hade tangtung teh eta gelenyung kumis ngejepret jepret kulit modal panon cureuleup nya persis kumis abdi beda awak nepi ka bitaeun amis mun aing boga salaki cara kitu wah moal kaluar 3 tahun mati kamar keluar mawa anak we teh jero ngapoe cerek didengkek gitu moal cenah nuang bawang bisa bau kelek hebat pisannya juragan Arjuna kasepna da menak ongko atuh alhamdulillah aing digawe di dieu teh ayeuna mah jadi kabawa beunghar nya atuh make kabeuli pelenis kabeuli HP nyo eta perhiasan duh heeh anggean make bisa Facebookan non teh ayeuna mah aduh saprak boga BBN saprak boga BlackBerry heeh marukana teh unggah peuting aing mah dah naon kabeuli mio lumayan ayeuna mah alus katungtungnakeun beunghar katungtungnakeun aing teh ayeuna mah maut nyerek ka puhu asa alus kakolotnakeun rezeki teh teh nyaho berita luar negeri tina Indovision aduh
Oh marokana teu canggih di imah aing ayeuna lain ku sagala sagala rupiah oge ku duit ku sagala boga ayeuna mah. heeh kari ibadahna kari daek salat bodoh eta mah ulah tinggal alhamdulillah Gusti nu Maha Agung lamun inget ka baheula bayangkeun inget ka baheula kumaha ari bibi sangsara ti bubudak prihatin ti leuletik murku sunu ti lelemut oh bibi teh awak begang baheula mah bari jeung teu nyaho di rupa bapa da kunaon mah kitu apa rupa bapa pada eta cenah keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa teh maot oh tuang rama teh keur nanggung bawang ka dupa kereta api oh keur moe bawang cenah mah muntas dina rel aya kereta api morokan aya nu rek aya nu meuli moro ngajanteng we teu nyingka bener teh ai sugan teh cenah sireum teh da puguh subuh meureun ada subuh poe kongkong morokan teh kan tegulak kitu tah ayi hirup teh kudu teu nyaho di rupa bapa oh teu apa bibi mah umur 1 tahun di dunya aing teh indung anu maot oh ibu nya ngantunkeun batir keur ngala bawang ka bentar guludug da eta ngala bawang na tengah poe bari jeung rek hujan jeung musim hujan heeh atuh aing teh baheula teh sangsara dikukut cenah baheula teh ku Pak RW ai Pak RW seueur putrana aing teh kausir ai hayang boga duit teh ini teh umur 8 tahun teh aing teh geus kabur Allah ka mana ini ka kota Brebes aing teh dina parapatan dina lampu merah ngadon jadi pengamen jalanan maksudna mana aya mobil eureun kakara menang duit kencring bari nyanyi Iwa PY jadi penyanyi jalanan benernya bari ngapaikeun beteung teh bayangkeun balik baheula teh ka pamulihan jauh teh nya tebih atuh itu nya bagus kumaha teh ai balik teh aing teh baheula teh kaburitan Allah da eta ai di tengah jalan bari jeung jauh ka tu jauh ka dieu tetewang Allah umur 8 tahun aing teh aya nu mawa ka tengah sawah dina tumpukan jarami aing diperkosa nasiban nepi ka kitu umur 8 tahun teh aing teh geus blong geus eueuh reman lamun angeun mah geus teu mirasa benernya tengah jadi janin nya geus eueuh gagawetan nu matak ayeuna ari init-initan nempo jarami numpuk teh mun digebeg trauma meureun trauma teh bener umur 15 tahun sapeuting teh kulimaan aing teh heeh ajan payu situ umur 20 tahun ka dieu mah aing jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak tina katumanan tadina da eta we ayi eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh kana hulu teh mun ngaroko mah kacanduan kabeneran harita teh aya nu nawaran aing teh cenah digawe ka itu ka Singapura jadi TKW nya leuh menang 2 bulan di Singapura di Malaysia di Malaysia kantos heeh tuluy aing digawe ka itu ka Saudi Arabia kantos ka Arab di Jeddah di ditu teh lumayan bilu ngahajikeun umroh oge bak hajah kecil kieu ge hajah aing teh hajah kecil kungsi kungsi umroh sekalian ai sugan teh di Arab mah jelema teh saroleh we kabeh nah kumaha kitu bi aing diperkosa di ku urang Arab diperkosa untung di dieuna tuman diperkosa kumaha eta teh
pakai diperkosa eta mah orang Arab awakna teh jangkung teh aing teh samet susuna udah cara rangkung samet dadana orang Arab jaba ti jangkung teh eta Gusti awakna naon aing teh keur ngepel harita teh durug-durug teh di pangku aing kudunungan dibawa ke tempat tidur aing teh sapanjang di pangku teh ngadoa we buah dipaehan teh aing teh da loba bejana geuningannya di Arab mah loba jelema nu dipaehan nyanya tuh pembantu teh disiksa geuning rek diistrika ai guprak teh dina tempat tidur bari curug manehna teh dikana sungutkeun mun cara urang mah jempe tong cekcok jempe ulah gane isyarat mere isyarat mun cara urang mah jangan ngagarabag jangan kacorobok jangan sampai motak bisi kadenge eta mah manehna baragada teh ngalaan gamis sanggeusna buligir eta buluna tina dada ka handap teh tamat aduh kitu-kitu ting masih bukit we adalah ongkoh gila aing teh tapi resep semua getek gini kodomang teh ka aing baju aing dirangsadan BH didudut rok diporosotkeun celana jero digunting gabrug teh aing wah digulang gaper Gusti aing diperkosa teh lain nanasiban nepi ka kitu tah lain mun urang matak naon jajaritan atuh dek jajaritan kumaha pan aing teh ditungkup heungeun tatulung atuh minta tolong ka saha emang di Arab aing boga tetangga bari geus kumaha tuh mun jempe we da geunah ongkoh aing